ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acak ulah asup partai kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang ulah cara Kiai Golkar hayang duitna hayang pamerekna hayang pangagu eta nu ulah sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh kubat. Tapi ketika orang asupna asal-asalan jadi ngarusak tuh bila perlu nyieun partai jangan dobrak kebatilan ngan hese jasa neangan figur neangan sosok anu ikhlas setungtung pada ngabogaan kepentingan di luar tentuan moal ngahijina naon wah cenah kiai hese ulah ya sama tuh ulah